Sal, kumaha maneh teh betah teh gawe di dia. Betah bos, alhamdulillah. Duh. Ayo. Ayo teh asupna teh ka mana teh? Asupna teh teh Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasokandal. Oh. Kasokandal. Mohon. Ya dia nya lamun nu balanja nya. Mohon hadiah ieu teh. Minimal balanja sabaraha ya menang ya? Minimal teh belanja 500.000 kenging kupon hiji. Menang kupon. Mohon, kelepatan 500.000. Upami hayang dibawa mah langsung kedah belanja 300 juta langsung dibawa. Bisa langsung. Bisa langsung bawa tuh. Aduh, heeh. Siap lah kalau mun aya nu balanja orang bejakeun. Nyasok atuh saeunya. Urang rek cai heula nya. Nyasok bos, tenang pokoknya mah aman ya mah. Nyasal, atur heula nya. Nyasok. Nah, aing. Alhamdulillah aing gawe tadi dia. Di TP Dharma Putra aduh, aing. Bos, pangling enak mah sehat. Ini dia bos. Di dia mohon. Aing pangling jangkung euy. Bila teh pangingnya. Lila aya saha? Kira aku poho deui. Wah, bener euy. Geus gawe di mana dia? Di Dharma Putra. Mohon. Oh, hebat euy. Teu urang butuh ieu butuh chat euy, eka chat imah. Sok mangga. Heeh. Kayong chat orang kumaha? Ieu chat ieu aya mesin peranti ngadu ke chat ieu yang warna naon aya di dieu. Bisa, si Aho yang warna naon ge tinggal request sok ke didamelkeun. Oh, heueuh nya halus. Di rencana teh rek nyieun ieu imah urang teh rek diwarna hideung Bang Barakeun. Kan heueuh poho imah ge candi ieu candi jieun. Candi jieun. Nya Bu. Kumaha ya geus tadi nanyakeun accept kalah imah ge candi jieun. Aya Butuh batu heula, jeung batu jeung besi semen pokona mah heula aya teu. Oh, butuh seueur. Pan 10 hektar dibangun rencana teh. Di naon eta? Jadi jeung imah tuh Kira aku orang dijieun kandang sapi, orang cicing di mana? Oh. Nya asli eta teh 10 hektar pada didamelkeun bumi sadaya. Oh, jadi nganggap euy. Teu percaya. Diborong ayeuna baru peralatan kumpulkeun mana? Ayo sok. Antun milih. Oh iya. Mohon iya bos mah. Yo orang bersina yang segede kieu aya wong, ame kuat. Segede kumaha? Segede kieu bersina. Yang tawar aya. Ada mah bumi. Oh, panek gimana ge gedean wae mah. Oh, Wah, ieu keramik halus euy. keramik itu pada. Yang gedena ieu. Aya di paling itu ayo. Marmer. Mohon ayo. Segede kieu aya. Ayo. Oh, geus eta deui yuk. Oh. Oh, iya bener heuh nya. Mohon. Ieu nu gedena ieu. Aya ieu. Ieu. Arahkeun mah. Pokoknya nama aya 2.000 bungkus bawa kabeh di pack diborong ke saya 2.000 tah ieu deui 2.000 naon ya pokoknya nama ieu kabeh bentuk kabeh ukuran di bawahnya ieu jangan kokocok ieu anak buah ge anak buah urang aya 10 urang soalna heeh naon deui keramik geus nya alat coran geus ayeuna alat listrik aya listrik kabel karena itu aya kudu komplitnya komplit geus berarti teu kudu ka mana-mana di dieu kabeh aya mah heueuh nya euy komplit di dieu mah toko naon itu ngaranna teh Kang TP Dharma Putra Dharma Putra mohon sagala ayanya heueuh nya oh moal hese urang ngabangun teh ieu mah ari alamatna teh di mana itu Kang Gunung Sari Kasokandal Jatiwangi. oh jadi tenang aja Kang pokoknya nama iya ku saya diborong kabeh ayeuna rencana saya pokoknya nama rek nyieun landasan kapal udara rek nyieun WC umum rencana 1.000 Kang 1.000 WC umum jadi pokoknya nama nu daerah dieu nya ku saya mah digratiskeun ka bisa hayang modal aman pokoknya mah akang mah nyaho kosong imah ku abi diborong imah Kang ulah kitu Kang dia teu percaya kalau saya mah loba ya duit mah di imah aya nu dina hadapan kasur ge aya 5 kardus pokoknya nama dina deket wadah samara aya 7 kardus loba teh saya mah Kang nyieun Kang Mohon. anu rek dipoe ge aya 5 karung Kang sing percaya ka saya mah duit oge nu paranjang kene sagede kieu can kaboro dikeuretan ku saya mah saking kulobana anu baseuh malah teu dipoe ieu emas batangan saha ngabatangkeun eta na umum emas batangan mah Kang saya keur ngadonan kene eta jeung proses nyieun emas batangan teh soalnya bahan-bahanna tina tariguna ka saya nyieun emas batangan teh ya naon dia Kang lain tadi atuh Kang saya keur capek-capekna Kang ayeuna kudu balik hujanan Kang nuhun pisannya Kang nya Si cungur ada burung pengen ugenan nih ton aing teh heueuh bos ngalin bejaanna tuh asukan ikan lain gak mas stres aku nanti stres mah Nah, eta masak ge ulah loba teh main slot, eta teh bakat ku loba main slot, Sal. Jadi beak sagala-galana main-main kitu nya. Aduh. ih wah kitu euy jual ente heueuh ge rek ngaborong jong-jong ayeuna mah euy alat-alat bangunan anu geus kabeli kabeh ayeuna mah hiji WC umum isi mah bagian meuli kapal tempur gitu helikopter 2 isi mah gimana toko helikopternya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Wadayok alhamdulillah tiasa silaturahmi di Jatiwangi di PD Dharma Putra. Pokoknya yang butuh alat bangunan bisa datang langsung ke sini. Juga di sini si Obos teh tukang nyeunan kolam renang dulur. Namina teh PT Adila Perkasa buat rekan-rekan yang mau
buat kolam renang, tinggal hubungi aja nih orangnya nih. Ya, bisa datang langsung ke sini ke Jatiwangi. Alamatnya naon, Bos? Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasokandal. Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasokandal. PT Adira Perkasa. Well. Motor saya. Hah? Motor saya. Ih, ini mah tuh. Ih, mantap ieu mah euy. Tuh, jelas atuh. Jaga pisan ah. Giring. Apa yuk? Naik iring paling aman kita teh. Iya. Mantap ieu mah euy. Naik di bojong pisan. Ya, Siap kumaha Faisal? Motor yang dikumbah nu bukan nungguan ku yang dikumbah dipapake. Astagfirullah. ayo motor saha? Dikumbah tuh buru nu bukan. Bisa kalungit. Motor saha gitu ya? Sudah beli sabun karep. Ah iya sabun mah. Itu nu bari dicuci. Nu gaduna nungguan. Yo, mami sok aya mah Iya tuh bisa. orang mah. Nyerahkeun. Lagi rukan sih mah. Bisa terjadi ulinakeun teh. Itu nu boga atuh buru tuh. Kita dikumbah kan dibawa rumah. Terus saya ulin. Aya teh datang atuh geus ulin sakedeung mah. Ayo siap. Dulu mah tuh naik ke aing ka ulin. Astagfirullahaladzim, Bok. Naon maneh? Kakak lagi puasa mimiti. Kusek nginum aku kumaha sia. Amun teu katahan ku aing mah geus batal we nya. Naon teuing dulu. Aku mah lamun teu katahan ku aing dok. Pohot aku mah teh. Hiji ieu teh. Si anjing we biceun kabeh. Anjing. Wah iya anjing ceng nu beak.